Drama Sunda Sababak, naskah Tarung, karya Nazarudin Azhar. Jauh keneh, Mak. Geus deukeut. Deuketna teh sakumaha atuh, Mak? Ukur lagi kesusuganan. Ya tuh bisa dipastikeun. Di mana tempat anu merenah teh? Geus tong loba mandeuan. Hayu disediakeun waktu. Kebun kuring. Tatangkalan kuring. Tempat ibadah kuring. Kehidupan kuring. Impian kuring. Kehidupan kami lain sengselikeun. Kehidupan kami lain bahan kaulingan. Kehidupan kami lain lelucon. Kewajiban negara teh nangtayungan rakyatna, melaan rakyatna, lain pikeun ngancurkeun kehidupan rakyatna. Nyieun waduk, nyieun bandara, nyieun jalan tol. Pek teh teuing, tapi ulah ngorbankeun kehidupan rakyat. Pangwangunan kudu dilaksanakeun dumasar kana keadilan, kudu merhatikeun kana aspek kemanusiaan, aspek budaya, alam, jeung lingkungan. Pangwangunan memang penting, tapi negara ulah ukur biluk kana kahayang penguasa jeung investor bari nyaksanakeun rakyatna. Negara lain ukur pikeun ngaladenan jalma kaya, tapi negara kudu karasa ayana pikeun jalma nu mariskin. Kaum tani, kaum buruh, jalma-jalma masyarakat nu salina ieu jadi korban pangwangunan. Hirup rakyat. Saha nu keneh nyaita? Saha nu keneh nyaita? Tuh si itu tuh. Tuh si itu. Saha nu keneh nyarita? Kuring. Kuring nu nyarita. Kuring nu nyarita. Kuring nu nyarita. Kuring nyarita. Ngaranna apa? Naon kumanana nu hayat ngalawan ku pamarentah? Kuring ukur hayang nyarita. Salila ieu kuring kabeh teu dibere kasempetan pikeun nyarita. Nyarek nyarita naon deui? Segala rupana geus beres, saluyu jeung aturan. Aturan nu mana? Aturan nu dijieun ku maraneh. Aturan negara. Aturan anu dijieun ku pamarentah. Kuring lu masa bodoh. Teu apal. Naon anu cik pamarentah bener. Tapi kuring salah kurahayat. Boga aturan. Aturan nu salila ieu jadi ugeran kahirupan. Aturan anu kuduna jadi dasar tinimbangan pamarentah. Pikeun ngalakukeun pagawean nu kumaranehna disebut pangwangunan. Kuring kabeh ukur patani, ukur bulu taneuh, ukur apalin aya wasiat karuhun anu kudu dicekel pageuh, aya tatali paranti anu kudu dipupusti, aya ugeran sangkan tengah ruksak alam wariskeun ka anak incu. Jadi rek anggar ngalawan ieu teh. Nyarek melaan naon deui? Deuleu, ieu tempat geus jadi milik pamarentah. Kabeh geus ngalatangan masrahkeun tanahna pikeun pangwangunan nagara. Kuring memang kungsi baheula nanda tangan. Basa sakabehna dititah ku pokungu ka balai desa. Tapi lain pikeun masrahkeun taneuh anu salila ieu jadi pangupah jiwa kuring.
kabeh kudu bilungkeun aturan negara. Tapi orang dia ge boga aturan. Teu meunang ngaruksak seke cai. Teu meunang ngagunasi kaleuweung larangan. Teu meunang ngaruksak ngiruhan walungan. Di dieu ukur aya aturan negara, aturan anu sah nu geus jadi undang-undang disahkeun ku wakil maraneh tah di parlemen. Wakil kuring, wakil rakyat. Nya heueuh. Heueuhnya urang teh boga wakil rakyat. Karek inget maranehna harita kungsi ka ieu lembur. Ngagorah nyarita ngeunaan pangwangunan, ngeunaan karaharjaan. Heueuh. Harita memeh pemilu datang ka dieu ngabagikeun sarung jeung kartu nama. Merebes 3 letter. Mere harepan harita datang sababaraha urang ka dieu menta dipilih. Tapi sanggeus pemilu rengsek, maranehna teu datang deui. Tah aya hiji ge anu bisa ngabuktikeun sakur janjina ka urang dieu. Nu cenah rek bebela ka rahayat teh. Mana buktina? Rahayat di dieu kata angsara lantaran kahirupanana dihancurkeun ge. Eueuh nu ngolol saese-ese acan. Malah cek tadi. Nu kiwari lumangsung teh. Horeng dumasarkan aturan nu dijadieun ku maranehna. Palinten nyarita geuning maraneh teh nyurikakeun. Pasti aya nu mapatah. Pasti aya nu mangaruhan. Provokator. Rek naon? Rek nembak kuring. Tembak kuring. Tembak pada kuring. Kade, tong suaban. Naon deui anu rek ditandakeun iwati nyawa. Kumaraneh katingalin. Keadaan tempat urang geus dihancurkeun. Padahal salila ieu urang teu pernah ngarugikeun saha-saha. Salila ieu urang taat ka pamarentah. Itu ieu cek pamarentah. Tapi sageus kahirupan urang dihancurkeun. Naon deui anu kudu dibelaan ku urang. Lihat di kehormatan urang selaku manusia. Tembak dadaan tembak. Ma, Pamirsa, laporan langsung di lokasi nu bakal jadi tempat di wangunna Bandara Internasional Manyar sang pamimpin keur ngararis kondisi di ieu tempat. Kondusip saluyu jeung nu geus diraracang, nu geus dibadamikeun ti memena. Warga ieu lembur teh geus narima ganti rugi. Geula lain ganti rugi. Ganti untung, tanya ganti untung. Lantaran harga tanah di dieu teh geus ditaekeun 3 tikel. 3 tikel, 2 tikel, 1 tikel, setengah tikel. Pokokna mah geus ditaekeun we harga tanahna teh. Jadi pembangunan bandara bisa gancang dilaksanakan, tapi warga di dieu nolak pembangunan bandara. Mana buktina? Mana sok numutkeun pajabat satempat mah kabehanana geus beres. Warga geus narima ganti rugi. Lain ganti rugi. Naon teh tadi teh? Ganti untung. Tahnya ganti untung. Yeuh tingali buktina. Sok rekam. Sok rekam. Kondusif atuh. Pangwangunan teh terus maju. Ngawangun nu di girang, ngawangun nu di hilir, ngawangun nu di kidul, ngawangun nu di kaler, jeung di tengah-tengah. Pangwangunan teu aya masalah. Kondusifan, oke dong. Pangwangunan ieu teh pikeun karaharjaan negara. Tah kitu pamirsa katerangan langsung ti sang pamimpin. Kat. Dupi ayeuna ka mana deui, Bos? Ngaurus pangwangunan nu sejenna. Sibuk pisan, sibuk. Sibuk capek. Pangwangunan teh di mana-mana. Kudu we diroris. Hayu liput terus, hayu.
bakal eleh lah. Urang geus ngalawan. Kumaha? Mun urang teh bener-bener eleh. Urang ulah ceehan. Kabehanana geus hancuy. Urang boga keneh belaaneun. Kayakinan urang, kapangkuhan urang ngaraksa warisan karuhun. Tapi urang teu boga kakuatan leuwih pikeun ngalawan. Ulah nyapirakeun kekuatan diri sorangan atuh. Nya. Tapi da geuning kieu kenyataanana. Urang teh hapan kudu pindah. Sakumaha diparentahkeun ku Pakuwu. Apan duit ganti rugi oge bisa dipake beli lahan di Lembu Sejen. Cenah mah di Pasir Huni aya lahan anu bisa dibeli ku urang pikeun urang tatanen. Ulah kabita ku duit ganti rugi. Harga tanah di Pasir Huni kiwari leuwih mahal tibatan tanah urang anu dirampas. Toleh aya nu main nyar keuntungan. Bari nage duit nu kiwari dititipkeun di pangadilan ku pamarentah pikeun ganti rugi teh. Lamun ku urang ditarima, nya sarua hartina jeung urang ngajual diri urang. Maneh apal? Ieu tempat urang. Tempat emak dilahirkeun. Tempat bapa maneh dikurebkeun. Karuhun urang anu baheula ngabebakan di ieu tempat teh geus ngitung. Ari nyana milih tempat anu waluya pikeun sakur turunanana. Sekecai nu teu pernah saat saendeng-endeng anu nyuburkeun pasawahan eta teh banda urang anu kudu dirumat di pikanyaah. Leuweung larangan anu salila ieu kapiara piraku teh kudu dibukbak dirakrak. Aduh, tada teuing ku ciwana karuhun urang. Jeung deui itu lebah rong gunung Tangkal Tanjung. Kapan didinya teh aya tempat pasarean karuhun urang. Didinya teh aya Mandala. Mandala tapak kahirupan nganteng di sababaraha abad samemehna. Piraku kurang rek ditinggalkeun. Piraku tetengger nasina leungit sapisan lantaran urang luwih milih kepukan duit pangbibita. Nya mak, arti kuing oge. Tapi ayeuna urang kudu kumaha deui? Urang bakal terus tarung. Tarung melaan tanah pangharapan urang. Tanah harapan. Tanah pangharapan. Ieu teh sawarga urang. Najan teu leuwih, tapi cukup pikeun sandang pangan. Da naon deui atuh? Anu rek diteangan dian ti katentreman hirup. Bukti-bukti biara lemah cari pamimpin wijaksana negara harja tinggali amparan sawah tinggali ngarempah kebona gunung-gunung ngalamuk kajauhan langit mindeng katubian tinggali gunung sancaina curcar pancuran beujing balona ayeuna tentrem kaayaanana kaendahan nu taya watesna. Luh, kamarana. Kapan sawah rambetaneun? Bari rek nganteran nu mopok galengan.
puguh kebon koreden. Rek ngarintah bini pala, geus rek sapantung, bisi kaburu jangan teuing. Malah pala. Pala, cengkeh, muncang, pedes, kapol, jeung sajabana lah. Alus. Baheula para penjajah datang ke negara urang teh kapan neangan rempah-rempah, neangan nu kararitu nu eueuh di nagarana. Urang kudu reueus, negara urang beunghar ku hasil tatanim. Ari Amang melak naon? Salian di boga sawah amang ge melak bako, daunna rarubak. Bubuhan hade piara. Melak bako, alus. Bako tehnya baheula mah disebutna teh daun dewa. Obat nu bisa nyageurkeun. Teh jika ayeuna disebut sumber kasakit. Nu puguh mah politik dagang. Teu apa we sajarah mah. Ari Aki bade ka mana? Aki maek ulin ngejang. Rek ngancarkeun getihna urat bitis ya. Aduh. Sakalian rek ngaroris eta nu migawe di Serang jang. Bagja temenan. Kabehanana boga kahirupan anu endah. Boga sing hasil pamaksudan. Mayanehna pisan anu kiwari jadi korban teh. Sasatna bibibita ku duit ganti rugi. Pikeun masrahkeun taneuhna anu can puguh. Jang naon manfaatna? Utamana nama manfaat ke maranehanana. Kapan urang ge bagian tina kahirupan maranehna? Fokus ngeluna kamanggung ngeda papayung. Gusti nulas asih ka pangeran nu kagungan. Pun paraluna kasang rumuhun ka Batara Nagaraja ka Batari Nagasugi. Batara pangraksa jagat Batari pangurip bumi. Ampun nya paralun. Pun ampunnya paraluna kasana banyak ketele kabayu pangusap sukma. Kacai pangurip diri kalmah pangudang rasa. Bismillah sapamiangan, bismillah sapanginditan. Miangat tipe sering hati ugaya muka kena kasurti. Amit-amit nada widi sejak mapaikeun kadeudeung. Sejak ngarambatkeun nyaah natalepakeun kakasnan. Di jalan nuka jamanan, jalan hiban nuka heman. Mangka nyurang waluyana, mangka nyaring hariringna. Mangka deus kalurusna nu sumpi ngatibuana suci. Beundah dirangkai katuna kami. Aku Wilujeng sumping yang raga suci. Nanda ngahapun kaulanan sim kuring nanda mukakeun lawang. Tos sababaraha wengi ka implong wae ieu ilap. Apek teh simpang pangarsa anu aya di dieu. Wilujeng sumping di dieu. Kami ngahaja datang lain wayah. Lantaran kami kajurung ku kanyaa. Kasaksian pisan. Naon karasa di karandapan kularanjeun sakabehna. Nuhun, Eyang.
Yang apa? Naon anu dirasakeun ku hidup ayeuna? Hampura ku eyang teka rampat di jauhna. Baru masa eyang tuna tidak pangabisa, masih loba kekuranganana. Memang bener, eyang loba heula ngababakan di patempatan. Jeung sabawaha urang urut prajurit tadi pati ukur anu nolak bilu ka Mataram. Eyang ngabobetah di dieu patempatan. Sababna eyang manggih kagunahan, katingtriman, kawaluyaan di ieu patempatan. Sagala di dieu teu dirobah ku eyang. Sababna eyang geus nyampak sagala anu endah. Rancana ku eyang di sawahan, pasirna di kebonan. Baik baru rasa syukur ka Gusti Nu Maha Kawasa. Sekecaina ngamalih anu malikeun cika hulipan. Sabab eta kalidoan ti Gusti Allah. Tapi kiwari zaman geus robah. Da eta nu ngajamanana geus pada robah. Anu baheula mah dunya dipake sacukupna. Tapi geuning ayeuna nama sok kaleuwihi. Teuing kumaha nakenna. Tapi kajama ayeuna namangan saukur ngagugulung kadunyaan. Ngagugulung halia dunya, tapi poho kana bakil ukul paraban. Geus beuki tembong wae kahengkeran jama-jama ayeuna. Pematak ti kitu kasep. Nyai anaki pek geula bawa taneuh anu dileuhiskeun jeung bini anu diiwakeun. Geura teangan taneuh pangharepan pikeun nyieun lembur nu anyar, jeung jaman nu anyar, bikin anak jeung incu hidup kaharepna. Destokeun pisan eyang. Mangsa baris jadi kalang, bikin hirup lumangsung. Nu matak ti kitu, pek gelakonan hirup nu sagemblengna. Eyang rek pulang deui. Hampura ukur bisa nyerangkeun ti kaanggangan. Sabab rengkakna hirupna manusia geus katulis ku Gusti Nu Maha Suci. Abena geus aya dinu Sang Maha Kawasa. Tapi tong haliwang eyang bakal salawasna ngancik dina hati hidup. Eyang salawasna bakal aya dina pusring hati hidup. Mangga eyang rek pulang deui. Mugia waluya. Nuji keneh sumping ka dieu teh anu kararaga Dharma teh eyang raga suci. Nu bieu teh eyang raga suci anu sok dicaritakeun ku emak. Nya, eyang raga suci memimiti ngababakan di ieu tempat. Ngawangun ieu lembur baheula ratusan tahun ka tukang. Eta tanah jeung binina kada sing bisa ngawaluyeukeunana. Direstokeun aki. Sigana tugas agi ge cacak.
berat hati berat batin tapi meureun kieu tungtungna kudu pisah jeung anu salila dipaka ajri ukur sareat da hakikat nama aranjeun bakal netep di sanebari aki aranjeunna teh karuhun-karuhun urang nu geus jadi rawayan gumelarna urang ka ieu dunya aki bakal amit mundur ka Siti ka Darma anaki ampura mun aki salila ieu aya salah ngalaksanakeun pancen aki can menang ilapat rek ka mana tapi saacan ieu tempat robah aki rek ngajaga wae di tempat pasarean ngadeukeutkeun ka para karuhun rek ngabakti sesah hirup aki. Nuhun Aki, nuhun pisan. Tapi saacan Aki pulang ka Mandala, kami hayang dibaturan heula lumampah. Dibaturan kumaha? Kapan kami kudu lumampah jauh. Mangka pamukakeun lawang-lawang ka jauhna. Pangentaskeun kami ka tempat anu aya dina ieu kretek. Nyaheug wae sakamampu aki ngulon ngetan urang teangan aya keneh sesa kamampu aki nukeun wara. Ari bini jeung taneuh ieu kudu dibawa ka mana, Mak? Bawa ka tempat di mana harapan bisa manjang. Jejehkeun pikeun sakurundayan hidup saterasna. Kitu anu tadi kapirang. Nya. Tapi di mana tegasna teh atuh, Mak? Nya kudu di teangan. Urang kudu miang ngalaksanakeun ieu pancen.